Ieu barudak keur maraneh nya info je kanu resep ngonten tapi susah ngedit videona. Urang boga tips jeung cara anu simpel jeung babari. Teu kudu mikirkeun carana kumaha, ituna kumaha, kieu kumaha. Tah ieu carana nya. Lain make aplikasi Capcut, lain make aplikasi KineMonster, lain oge make aplikasi InShoot. Cara ieu mah ngan saukur make aplikasi WhatsApp atawa WA. Pasti maraneh can apal lah. Sasagi pasti can apal. Ngan urang unggul anu karek apal cara ngedit dina WhatsApp, cara ngedit konten WhatsApp. Komplit fitur sagala rupana di dinya kabeh aya. Hayang apal carana tah ieu carana ieu. Tah tempokeun nya. Cik lah ngenta tolong pangeditkeun video nu ieu. Siap. Kitu carana. Jadi mal pusing jeung lieur. Simpel deh.